Nah iya Sunda ya puntennya urang Sunda maka Gusti teu wani nyebat ngaran kade ka Gusti teu wani nyebat nami pamali tong boro ka Gusti ka bapak ge teu wani nyebut ngaran Gusti nu Maha Suci we ka Kanjeng Nabi wani nyebat namina henteu urang Sunda mah Kanjeng Rasul ayeuna meni garaya disebut ngaranna wah meni nyebut nage langsung tarke nyebut Kanjeng Nabi kulantaran kumantake urang Sunda mah dinu wayang dicontohkeun ku Semar gamparan juragan abdi ai gamparan teh naon ari gamparan teh tarumpah ai tarumpah teh make naon handapna make hak jadi lamun setiap nyarita make etika make adab make da gelas ge ditatakan pan piring ge ditatakan nyarita ge kudu make tatak sebatat sanes tatak eta teh make sumpah we urang Sunda baheula teu wani nyebut sumpah ngaran Gusti langsung teu wani daek medu teh pangluhurna lamun geus daek medu geus mung ngabohong mung sieun kadienakeun nami Gusti nu suci langsung dipake sumpah sajabatan sumpah itu sumpah ieu ayeuna mah geus biasa jelema teh sumpah make atas nama Gusti lamun hiji perkara nu suci sering teuing disebut kadang-kadang ku kabohongan diri bising leungit manuatna mantake wajar mun baheula Bismillahirrahmanirrahim nyageurkeun jelema nu gering kunaon teusigna mantake urang Sunda diajar agamana lain diajar maca urang Sunda mah ujang geura teuleuman Fatihah